Ya, eta sakarat. Anjing cantik dina mana euy? Eta. Sok eta. Anjing cio. Aisyah. Mau HP wae ti isu. Ka masjid bisa-bisa ngaji atuh sia teh. Si diduruk berapa HP na ngomong HP wae isu ti kelas 2 eren. Si diduruk berapa HP na? Nya tuh kalau ada kaburuk kene. Awas kalau bapak balik deui ka dieu can beres acan. Lah aing mah rumah teu purun ngaji teh. Wah dititah ngaji deui. Kudu nyimper barudak lah ieu mah. Ah. Tah di dieu keneh bae budak. Buat ngaji. Dipantain apa nak? Buat ngat. Asa karesong sanit teh. Dik, ngaji mah. Ream. Rem. Ngopi we ya. Kumaha? Kasep we. Ngangkut Yasep. Jadi angkat. Gas. Ayo ngopi. Gas kuy. Ya tuh, gas tuh. Emang tukang ngopi mah dah, balas apa? Siaga beli kopi gitu. Nah, Oh, kebenaran euy. oh nyungguin mah, Kuduna siaga beli. udah membahas. Oh, benar euy. Halus. Saya ini Nah, ada ngaji ini. Pugu aing tadi dicarekan ku bapak, titah ngaji. Kumaha wa dicarikan kumaha? Nya geus gede dicarikan wae. Di kumaha caritakeun ka we yang ngapal? Tah tuh bari udun. Sok caritakeun ka uing. Kumaha? Balik ngopi. Oh, atuh kopinya heula. Ya. Dulu tadi kopian mah udutna ngomong Hasyim. Tanggut. Kopina. Kopina wa di dieu bisa bae tadi nya. Ya, aku aing atuh. Yang teuing da loba ieu kopi mah di warung teh gampang. Siap. Urutnya padang deui. Yang tadi membuat batur. Ngopi. Kalem we. Kumaha kita bisa dicarikan gitu? Oh, aing pengen ka didegungkeun ku lu bapak aing. Nah, Aing lagi meleh wae deui na aing teh gaganengkeun we ceng. Meleh wae main game ge. terus Aing dibajing di titah ngaji didegungkeun aing mulu aing. Carekan aing ka dieu. atuh nah kalau kan dia aing. Karena nyampe sedikit terus papangi hoream mun diajak ngaji teh kalau ka pangopi sih
Aing, Oh, atuh meureun aing pamana. Aing kieu cara nama. bubur atuh baheula lagi. Cicing atuh ameh rame. Kan teu asup hiji, teu asup tilu. Jadi lamun dihukum teh tiluanana. Kan rame dihukum Rame kabeh teh. dia nyoba kabehan mah nya. Nya, Oh, halus tuh. halus itu. Aduh. Yang ngiluan mah. Moal ieu mah bisa dicarikan. Padahal kita Gue ngaji sorangan. Ai kabehan mah carekan ge nya. Iya kopi teh, pengasaan ya. sok. Kumaha ngeunah? Baju. Ngeunah euy, asa di surga. Enak. Anjir. Untung ngarulin ke dianya. Ya bisa ngaropi, gawing ge belum ngaji. Sebenarnya mah teu ngaji urang teh. Goblok. Kudu ngapalkeun Yasin geura sok bayangkeun. Oh, tuh sakirunya panjang teh nya sih nya. Sapoe kudu apal pandieun. Kumaha aing geus botak teh tuh ge lega we menentara aing nya. Sekarang bisa dipakai ngendeng kayak mah. Ah, adat eta mah. Ya, Bang. Adat eta. Ada teh gitu mawa. Bising tapi aya hikmahna oge nya. Naon teh? Mun maraneh ngendeng bisa ka aing nya. Bisa ngaca. Bisa. Jadi urang teh kuduna ulah papisah ya. Ya saurang jeung ngaca ya. Ya jeung naon nya ya jeung lapna. Goblok. Ya jeung anu ngacana ya. Pokoknya aing teh lap teh. Lu bisa mayang apa kasetna nya. Oh, aduh. Tunggunya aruran teh belet ngajau ge gara-gara si ieu. Oh, dia Dia ajak ngopi di mas ieu nya. diajak we ulin urang. Urang mah teu ngajak wa tuh hampura ya aing mah embung ngajak. Ngan maraneh we pengertian urang teh karasa datang. Jika juri gini mun juri urang teh keur pukul terus sok datang we hantem. Mamanas wing deh, kan ayeuna wing kan karasa datang ka ieu jalma dua. Alhamdulillah ya Allah. Ai cek urang mah kitu teh wa. Intinya mah lain ge jadi budak santri. Naon Jadi dukun. Unggal ku tulis. Aruran datang cenah ge nya. Nah, dia jadi dukun dah rabuy. Rabunya. Urang mah kieu-kieu ge kasep wa, teu bisa dukun-dukun teuing atuh. Dukun-dukun oge hari berguna bagi bangsa dan negara mah keun we urang mah teu nanaha. Udah anggar asupan neraka dukun mah sareung santri nu bangor aya di hampura keneh. Buat teuing sa dukunna tobat. Kata geus ek paeng teh tobat kan asup surga, sok santri lamun murka teh kumaha. Santri teh geus apal salah nyalahkeun deui. Wah, geus langsung dicemplungkeun di jiwit. Makasih agak santri. Ring mah lain. Kalong. Aturan. Oh. Aduh aruran teh nya. Kalong. Oh iya bapak kalong teh. Mending bapak kalem mah. Atuh biasa anu urang hungkul ngopi. Ayo oke guys. Bung teh wa. Kuwi ngapalkeun Yasinnya sajam da kalakepan sirah teh itu apal-apal ting kumaha kudu kumaha ieu. Berat sih mah. Boro-boro Yasin wa di dieu mah nya wa. 10 wae ge can tamat. Itu apaleuna mah. Ya maneh can pernah mirasa urang ngaji kayak maneh geus apal urang teu bisa kudu soal eta di mana eta info eta. Apa namanya? Pirakunya sarua kalongna teh apal mah. Kita urang mah can pernah ngimaman sia. Beda apanya? Apa sih eta belatnya? Kaciri, Kasiritna banget nah. Anjing. gua juga dukunnya. Oh. Anjing. Jawa, ayeuna naon teh ulah
ngajak-ngajak uing kata bisi kapanggih naon kalau ditanyaan uing teh ulah dibawanya. Kan kita orang teh babaturan atunya. Mun dicarekan teh ku kolot aing sia ge kudu beunang. Atuh eta mah kolot-kolot maneh nya aing kudu beunang. Kan sia babaturan aing. Nggak cicing, tingali jam sabaraha. Sakedeung deui teh, baralik ngaji baru dak teh. Kira kurang moal balik. Pokoknya aing kada carekan deui aing mah. Kan heueuh ngayo kadon ngepaturan di dukun. Oh. Naik baralik gitu. Setelah Nggak saya penting di dia tuh. Nah, mun di tangan ku bapak ku masih ya bisa disikan ke ku bapana. Aing mah gah menurut preman tadi na. Atuh bae kali-kali disikat ku bapak cenah bae dicarekan. Ka sia ge di bawah tuh di sia ge di pipiluan diajak. Urang teh isuk teh eka mah kolot jadi moal apalan naon ek indit uing mah. Sia mah diciga. Balik banyak pak ulang urusan teh. Ya, Udah. bisa di tangan. Uing teh obat tuh deui piragu ek ninggalkeun uing. Mumpahan gitu. Si dukun. Oh, oke lah. Kita mau geus gede mah. Nah, soraka ya geus dibere udut kopi. Oh, ampura. Atuh ya urang yang kali bisa di tangan ku bapana si ieu karunya. Oh. Karep teh ingat tuh isuk ka dia deui. Isuk teh euy. Da bener panuasan teh isuk euy. Ngobrol tentang puasa ah, yuk kopi mana? Kan isuk teh Senin sudah teh nyenenan. Ayo sok itu betul. Sok itu berenang betul yuk. Kapan lohor Buka. buka ke sahur deui jam 1. Oh, bisa nya. Buka deui ke teh asan. Oh, bisa nya santri mah ada apa ilmu nanya. Alhamdulillah langsung digiwing. Jaga rangga dukun. Santri di mana itu? Alatnya. Atuh. Makanan ngajak bangun masih eta. Jadi mau balik teh. Balik Pak. Yuk ah hampura wayana naonnya kopina. Nuhun kopina euy. Iya, Heeh. yang balik ah. Ya sesalman kan aing engke wae di ditu Oh, di jalan. Ah nggak pasaran persahabatan Oh, atuh. atuh inang. Ya, Juga tuh. Langsung mau diantarkan ya. walah ulang naik dia we ngopi can be aku yang kopi we sorangan bae teh di baturan oge. Wayana udah ngomong penggawe yang batur jalan. Oh, urang ngebagiannya tenang. Bawa we utang. Membawa we. Wayana. Nuhunnya, Pak. Oh, siap. Nah, dia di jalan bisi papangnya jeung bapaknya. Ya, baik ya. Ya Pak, di rumah lu ini kemah aing. Malah aing balik bisa sarekan ku apa aing. Aku teh we, main beki beak maneh. Sia, karuksak aing. Ya Pak, Iya, Pak ya. Pak, salam deh ya. Udah, kades ya. Oh, iya, Pak. Mana yo budak teh balik wae. Lepin teh ka masjid teh nya. Aduh. Sadek nanyakeun ka kieu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa nih dia? Kumaha? Kamana budak pot eueuh ngaji gini kan? Eueuh ka masjid. Budaknya kok tadi teh pilih masyarakat jadi ngaji ngomong nanti. Tidak eueuh ka masjid mah. Jadi pertanyaan ya budak ke mana ya? Assalamualaikum. Bapak mana HP? Aing main game. HP. Duduk apa lagi? Main game.
Tadi ke masjid ke mana? Ancer ke masjid. Bapak tadi panggil Pak Ustad. Masuk ngabong. Ke masjid, Pak Ustadnya nggak bohong eta mah. Guys, laman gandeng ya doang. Molor kayak gitu. What? Bapak mah. Dengan pikir besar.